Sirawing Nitis. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilan ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup-na kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Sanca dawuk ngahuleng sakedeung, neuteup kawiguna teu lila terus nyarita deui. Bener ye omongan ilaing teh Wiguna. Nyaan Sirawing keur eueuh di tempatna. Coba nyarita nu bener euy. Ulah coba-coba heureuh jeung dewek masya dulu. Nyaan Kang, keur naon kuring make jeung ngabohong sagala rupa? Memang kitu kanyataanana Kang. Nyalamun eueuh Sirawing mah ku dewek krek ditepikeun ka anakna jeung pamajikanana. Sabab tangtuna oge akhirna mah meureunnan engke bakal ditepikeun ku anak jeung pamajikanana ka jenisna nyatana ka Sirawing. Bener teu? Nya kitu hade atuh Kang. Tapi kumaha atuh ye kuring Kang? Kumaha naon? Nya apanan meureunnan rek nuturkeun ka Kang Sanca teh ya nepungan si topeng mayit. Atuh ari kudu balik deui ka lembur mah panggih meureunnan jeung kulawargana Sirawing. Ku soal nu kitu patut wae ilaing mah bingung. Nyatu si laing mah nyumput we teu kudu milu nyampeurkeun nepungan ka kulawarga Sirawing. Sabab dewek apanan anu aya kapentinganna oge, bener teu? Wiguna tembong dina waktu harita unggeuk deui bae. Manehna bener-bener gilig hate pikeun nuturkeun Sanca dawuk, pikeun guru ilmu ka si topeng mayit. Demi ngawujudkeun cita-citana jadi jago anu pilih tanding, anu bakal mampu malas ka nyeri mayar kawibirang ka ayu manganti. Kadenge harita Wiguna nyarita deui. Nya hayu atuh lamun kitu mah Kang Sanca, urang ngeureuyeuh we Kang. Keheula dulu. Ilaing moal kuat lempang deuleu kangaranan kaayaan ripuh kieu mah. Sok nongong heula ku dewek dibere heula kakuatan ye supaya urut panarajang lawan ulah nyeri teuing karasana ku ilaingnya. Wiguna dina waktu harita nurut kana caritaan Sanca dawuk. Manehna harita terus nonggongan ka Sanca dawuk. Satarusna Sanca dawuk ngantelkeun dua dampa leungeunna kana tonggong Wiguna bari ngaluarkeun tanaga lapisanana. Nu satarusna tembus karasa kana kulit tonggong Wiguna. Hasilna memang lumayan. Wiguna henteu ngarasakeun teuing ka nyeri urut kabenangan ku panarajang ayu manganti teh.
Geus cukup mereka kekuatan kawiguna. Harita sanca dawuk terus ngajakan indit kawiguna. Ayo oi, urang miang ayeuna mah wiguna. Untung ilaing kapanggih ku dewe. Sabab lamun jelema anu sajen mah hobi heung make jeung mere perhatian ka ilaing oi. Kobo ieu dewe make jeung naon kitu teh rek ngajejeukeun ilaing sagala rupa. Sok, hudang ayeuna mah urang indit oi. Wiguna geus teu ngalobakeun deui carita, terus nuturkeun laeng ka sukuna sanca dawuk ninggalkeun eta patempatan. Caturkeun harita Saraswati jeung Rasanti anu keur ngalobrol. Anu jadi bahan obrolan taya deui kajaba ti ngeunaan kaayaan si Rawing anu duka teuing nepikeun ka iraha beres numpi dirina. Nu jelas nepikeun ka aya laratan atawa wewengan anu pasti ngeunaan si Keling lanceukna Rasanti. Kadenge harita Saraswati anu keur cumarita, urang memang kudu sabar anti. Kaayaan hate jeung pikiran ibu leuwih ti diri hidap. Barang penting teu bisa tenang lantaran teu waleh salempang. Inggis lancek hidap ngan ukur tinggal ngaran wungkul. Rasanti neuteup antep kanu jadi indungna terus nyarita lalaunan. Saur ibu, Kang Keling teh kantos sasarengan sareng Ki Buyut Ireng Ki. Tapi naha waktu amat tarung patutunggalan ngelawan Ki Buyut Ireng sanes ditaroskeun atuh Bu. Puguh eta anu jadi bingung teh anti. Sabab Ki Buyut Ireng ngajelaskeun sangeusna kajadian di puncak Gunung Halimun teh lancek hidup mah cenah ngiles doka teuing ka mana. Nya akhirna Bapak Hidap menang wewengan kudu nepungan jaga sinangling sabab eta jelema bisa mereka terangan ngeunaan lancek hidup anti. Nanging Bu, nah keterangan ti Jaka Sinangling teh geuningan kalakannya lahan. Apaan ari saur Jaka Sinangling mah Kang Keling teh dina kaayaan salamet, engke oge dina waktosna bakal tepung lawung. Tapi bet teu bae geuningan Bu. Tah, nu mata kitu anti. Ibu akhirna jadi bea kasabaran, kitu deui Bapak Hidap. Nu matak sugan be ayeuna mah wewengan anu bakal katarima ku Bapak Hidap teh jadi kanyataan. Hartina ulangan saukur ngabubungah hate urang ngungkul. Rasanti narik napas panjang. Manehna ngabayangkeun tada teuing suka ejeng bagjana upama bisa riung mungpulung jeung lanceuk lalakina anu geus taun-taun henteu tepung. Saraswati neuteup antep ka Rasanti anu jadi anakna. Ngarenghap narik napas panjang terus kedal di lisan. Naon nu aya dina hate Hidap sarua ejeng nu aya dina hate ibu anti. Ngan lebah dia urang memang kudu sabar. Dalah ama pangna ngalakukeun tindakan numpi diri teh. Nya ku boga perasaan anu sarua hayang ngupayakeun sangkar lancek hidap aya dina kapastian ngeunaan kaayaan dirina. Kitu tah anti. Rasanti ungeuk semu anu leuleus. Terus nyarita deui lalaunan. Mudah-mudahan be atuh Bu, ama kenging wewengan anu pasti ngeunaan kaayaan Kang Angling. Da upamitos kempel Kang Angling aya di dieu mah, meureunnan abdi aya batur ngobrol Bu. Aya nu ngarencangan upami angkat-angkatan teh. Dari sareng Kang Wiguna mah tetep be di kumaha-kumaha oge sanes dulur sakandungan Bu. Ngan eta anti, Wiguna ibu memerhatikan teh waktu tadi isuk-isuk rek init kalemurna teh geuningan. Bet bangun anu rurusuhan pisan. Padahal apaan? Biasana oge henteu kudu Wiguna anu datang ka ditu kalemurna. Da keur bekal mah apanan sok aya anu nganterkeun ngaja datang ka dieu. Sawios atuh Bu ulah janten emutan ngeunaan kaayaan Wiguna mah. Bade kumaha-kumaha oge nu penting keur abdi mah Bu
apanan nu aya minat temetep di dieu teh nya maksa teh nu hoyong guru ilmu sanes urang nu mikah hayang. Namun memang Kang Wiguna apanan anu kagungan minatna. Pugu ibu oge teh jadi pikiran ari ngeunaan kaayaan Wiguna mah anti. Tapi balik deui ye ka soalan cek hidup. Ibu teh kacida pisan sedih jeung nalangsana. Upamana teh mah lancek hidup teh tetelangan ukur tinggal ngaran. Bari urang teu nyaho di mana layonna. Eta anu jadi kasalempangan ibu mah anaki. Nya mudah-mudahan be atuh Bu. Ulah dogikeun ka kitu. Betap di oge sami bakal sedih aja nalangsa anu lain dikieuna panginten Bu. Komo abdi mah apanan? Waktos papisah teh dikeur abdi leutik keneh Bu. Ku ibu oge memang kamaklum anti. Ngan urang pada ngadoakeun be munajat ka Nu Maha Kawasa. Sangkan lancek hidup tetap salamet aya keneh di kieuna. Sarta dikerasakeun bisa tepung lawung dina waktu anu moal lila deui anti. Dina kaayaan keur ngobrol kitu, ngadadak duanana jadi pada curinghak. Lantaran kaget sabab di lebah buruan imah kadenge harita anu susumbar dina caritaan anu kasar. Anu susumbar di luar teh tayalian sancadawu geningan. Rawing, montong make jeung nyumput di jero imah sia deuleu keluar. Ieu dewek rek nepikeun beja penting je keur si laing Rawing. Ayo keluar. Ngadenge anu susumbar kasar di luar saperti kitu. Saraswati jeung Rasanti jadi panasaran hatena. Duanana terus muru pada kaluar ti jero imah terus nyampeurkeun ka hareupeun Sancadawu. Rasanti kawilang kaget oge dipanggihkeun jeung Sancadawu. Manehna kungsi bantro kakuatan jeung Sancadawu. Tetela tahapan ajen pangartina memang disaluhureun Rasanti. Sancadawu ngabagikeun paneutupna ka Saraswati jeung Rasanti. Teu lila kadenge manehna nyarita deui di barung jeung seuri. Mana ayeuna si Rawing, ha? Mana ayeuna si Rawing bapa maneh Rasanti? Coba sida datang keluar nepungan dewek. Aya hal anu penting anu bakal ditepikeun ku dewek dina waktu ayeuna. Maneh apal keneh ka dewek Rasanti, ha? Rasanti sanajan ngarti Sancadawu lain tandinganana. Tapi didinya aya Saraswati anu jadi indungna. Anu tahapan ajen pangartina acan tangtu disahanapeun Sancadawu. Nu mata manehna teu kudu ngarasasieun ku Sancadawu kitu ceuk pikirna. Rasanti neuteup seukeut ka Sancadawu teu lila terus nyarita. Sancadawu, Bapak kuring kabeneran ayeuna keur eueuh di imah. Lantaran aya kepentingan pribadi. Kuring masih kaneh apal saha Andika Sancadawu. Gancang, bejakeun maksud kedatangan Andika dina waktu ayeuna. Sikep jeung caritaan Rasanti teuneng ludeung pinuh kawani. Sancadawu ngalengak seuri bari terus nyarita. Jadi ieu si Saraswati pemajikanana si Rawing teh nya. Ieu. Tetela masih keneh lumbayan keneh geningan, ha? Dengekeun kumaraneh duaan sia deuleu. Dewek datang ka dieu tayalian rek nepikeun panangtang ka si Rawing. Sabab si Rawing geus waktuna kudu eureun jadi jelema. Anu bakal nangtang pikeun ijen jajaten teh guru jeung pamingpin dewek anu katelah si Topeng Mayit. Nu mata geura saya gadiri we kitunya. Maneh duaan yo. Rek ditinggalkeun ku anu jadi salaki jeung anu jadi bapa. Bejakeun ka si Rawing. Tempat pikeun ijen jajaten teh nyaeta di Tegal Rucuk nya. Waktuna engke dina waktuna bulan purnama bulan ieu. Karti.
Ningali sikap ejeng ngadenge caritaan ti Sanca Dawuk anu saperti kitu, puguh be Saraswati jadi kasigung hatena. Kangaranan ngahina kasalakina sarua be jeung ngahina kadirina. Saraswati netep seket ka Sanca Dawuk terila terus nyarita, sikapna tenang tapi tandes dina caritaanana. Sanca Dawuk, kadatangan Andika dina waktu ayeuna bener-bener ingkar tina kasopanan. Ngeunaan panangtang ti Topeng Mayit tangtu bakal dibejakeun ka salaki kuring. Ngan sikep oge caritaan ti Andika henteu bisa kitu bae dilakukeun di ieu patempatan. Komo ieu kangaranan Andika salaku tatamu dina waktu ayeuna anu sakuduna mangarti kana sopan santun Sanca Dawuk. Sopan santun. Dewek kudu sopan ka kulawarga si Rawing anu bakal eureun jadi jelema, anu bakal binasa ku leungeun si Topeng Mayit. Rek bisa kumaha ngajenanana Saraswati, sabab si Rawing keur dewek memang musuh satru kabuyutan anu kudu ngeusan hirupna. Saraswati kungsi ngadenge ti Rasanti anu jadi anakna ngeunaan Sanca Dawuk anu memang hebat ilmu silatna. Ngan pikeun jalma saperti Saraswati anu geus seubeuh ku pangalaman dina mangsa anu katukang tangtu be henteu ngarasa saber hate upama kudu nepikeun ka Ijen Jajaten ngalawan Sanca Dawuk. Saraswati maju ngalengkah ka hareup, teteupna beuki seukeut kadenge harita nyarita deui ditujukeun ka Sanca Dawuk. Sanca Dawuk, sikep jeung caritaan Andika bener-bener pinuh panghinaan. Kuring teu bisa tarima kana eta kaayaan. Andika kudu tanggung jawab Sanca Dawuk. Tanggung jawab. Maksud ilaing rek nyobaan ngajajal ajen pangarti dewek. Hayang nyaho meureunannya karena kahebatan ilmu si Sanca Dawuk. Si Sanca Dawuk abdi satyana si Topeng Mayitnya. Hade, karep jeung kahayang maneh ku dewek bakal dilayanan Saraswati. Beak kasabaran Saraswati dina waktu harita. Manehna memang jadi panasaran hayang mere pangwarah ka eta jalma anu ngaran Sanca Dawuk. Saraswati netep ka Sanca Dawuk terus nyarita. Buktikan kehebatan Andika Sanca Dawuk. Ulangan ukur nyarita wungkul anu tarik teh. Si Saraswati moal make kudu seber anu harepan jeung jalma saperti Andika deuleu. Rasanti ningali anu jadi indung bakal Ijen Jajaten ngalawan Sanca Dawuk bet jadi salempang hatena. Kadenge Rasanti nyarita ditujukeun ka indungna. Kadewas pada Bu, si Sanca Dawuk kawilang jalma anu kejam sareng telenges dina tinakanana Bu. Saraswati nyelang ngareret ka Rasanti anu jadi anakna terus kedalisan. Tenang Anti, ibu teu bisa tarima ku sikep jeung caritaan ieu jelema anu pinuh panghinaan. Nu matak sakuduna ibu ayeuna ngalakukeun tindakan. Srog. Saraswati harita ngawangun pasangan. Netep ka Sanca Dawuk terus nyarita deui. Andika anu ngahajaneangan gara-gara ajeng kaributan di petempatan Sanca Dawuk. Ayeuna buktikeun kahebatan Andika lamun memang boga pangarti ajeng kawani Sanca Dawuk. Maneh bener-bener nekat Saraswati. Wani nangtang Ijen Jajaten ka dewek. Hade, ku dewek bakal dilayanan karep ejeng kahayang ilaing. Sor. Sor, maneh heula anu narajang. Sok maju Saraswati. Dewek oge jadi panasaran hayang ngajaran kumaha nikmatna diusapan ku pamajikan si Rawing. Saraswati bener-bener muncak amarahna. Dirina anu nyangking ilmu silat mandehiang geus yakin kana kaampuhan elmuna. Kawilang ilmu anu geus ngadarah daging paribasana. Ayeuna ditangtang ejeng dihina saperti kitu ku Sanca Dawuk. Puguh be Saraswati
teu bisa tarima. Geus henteu ngalobakeun deui carita harita Saraswati miheulaan maju Narajang kanu jadi lawan. Awas ya. Ya. Panarajang Saraswati anu ngagunakeun ilmu mandihyang ngadatangkeun angin samberan anu ngandung hawa tiis karasa nebak kana kulit anggota badan lawan. Tapi anu jadi lawan Saraswati ayeuna Sancadawu, jago anu geus hasil ngayakinkeun ilmu Ki Buyut Ireng nu tangtu be lain lawan enteng pikeun Saraswati dina waktu harita. Sancadawu bisa ngarti nebarna hawa tiis anu nyecep kana kulit lir upama anu rek ngabekukeun getih lawan lantaran pangaruh Panarajang lawan. Kawilang kaget oge Sancadawu sabab kakara harita nyahueun kahebatan ilmu mandehyang anu digunakeun ku Saraswati. Pikeun ngimbangan Panarajang lawan, Sancadawu ngagunakeun ilmu Sancabraja anu geus hasil diyakinkeun ku dirina. Kacepetan gerak Panarajang Saraswati tetela bisa diimbangan ku Sancadawu. Antukna bantrokan kekuatan tanaga lapisan geus teu bisa disingkahan deui ngaliwatan leungeun masing-masing. Dah, geduk des. Dalik deui. Saraswati anu ngadaligdeug mundur ka tukang kadorong ku kekuatan tanaga lapisan lawan. Saraswati bener-bener kaget ku kamampuhan lawan. Sabab upama lain Sancadawu mah kangaranan bantrok kekuatan tanaga lapisan saperti kitu geus bisa dipastikeun bakal beku getih di sakujur badana kalawan dimimitian ku ngahodhod nirisan saawak-awak. Tapi ieu mah kalaka Saraswati anu kadorong mundur ka tukang, sedengkeun Sancadawu harita kalakah ngalanggak seuri. Kumaha Saraswati, oh? Tetela hawa tiis Panarajang maneh eueuh naonan geningan keur dewek Mas Saraswati. Sok. Rek kumaha deui ayeuna si laing sia? Heuh? Rek kumaha deui? Hayang nyaho, rek kumaha deui ayeuna? Saraswati bisa ngarti tahapan ajen pangarti Sancadawu memang teu disahandapeun manehna. Tapi Saraswati oge embung ari kudu ngaku kitu bae mah kana kahebatan lawan. Saraswati neuteup ka Sancadawu bari terus nyarita deui dina sikep anu sayaga diri. Sancadawu, tarung masih keneh bakal lumangsung. Andika can ngarubukeun diri kuring, ulah wakata kabur, kuring can rumah seleh jajaten. Sanajan bener ilmu Andika hebat, pikeun kuring moal make kudu seber hate. Hebat maneh Saraswati. Oh, ngandung harti masih keneh wani pikeun neruskeun lumakuna ieu tarung. Sok ayeuna buktikeun kemampuan ilmu silat silaing anu hebat teh deuleu Saraswati. Anu leuwih hebat geura teh mungkeun geura narajang deui ka diri kuring. Nah, geningan bet ukur hawa tiis hungkul ya teh. Ayeuna ku dewek bakal dibuktikeun. Naon keistimewaan si Sancadawu? Hayo maju deui sia Saraswati. Beuki muntab panas hate Saraswati dina waktu harita ngajorelat deui luncat maju narajang. Panarajang anu dilakukeunana jelas leuwih hebat tibatan tadi. Sabab Saraswati geus ngarti ayeuna mah kana kamampuhan anu jadi lawana. Tapi Sancadawu memang lebih punjul tahapan ajen pangartina kalah kumaha oge. Sanajan Saraswati ngalonjatkeun ajen panarajangna dina ilmu mandehyang anu kacangking ku dirina, tetep susah
pikeun nembus kahebatan ilmu sancabraja anu leuwih ngutamakeun kana gerak tipu. Des, cebrot, des. Saraswati dina waktu harita kabenangan ku panarajang lawan. Saraswati dina waktu harita ngadaligdeg mundur ka tukang, gancang harita mancukeun deui tangtunganana bari jengatur napasna. Ngan ukur sakieu geuningan kahebatan maneh teh Saraswati. Eueuh nanaonan geuningan pabajikan si Rawing teh. Coba, masih kene sanggup neruskeun lumakuna ieu tarung, ha? Ningali anu jadi indungna jelas kadeseh kudu jadi lawan. Rasanti dina waktu harita ngajorelat luncat terus pancu digigireun Saraswati anu jadi indungna. Netep ka Sancadawuk terus nyarita, Andika memang hebat Sancadawuk. Ngan jaka kahebatan ilmu Andika ukur dipake keur kajahatan jeung kasombongan. Ulah boga angkehan bisa ngelakukan panghinaan anu sangeunahna di patempatan Sancadawuk. Sancadawuk ngabagikeun paneutepna ka Saraswati jeung Rasanti. Teu terus nyarita di barung jeung seuri ngandung pangejek. Maneh ayeuna rek ngabantu nu jadi indung Rasanti. Alus. Mending kene maju babarengan duaan deuleu. Oh, ngarah bisa dibuktikan nepikeun ka mana kahebatan si Sancadawuk abdi satyana si Topeng Mayit. Sok, maju maneh duaan sekalian, Saraswati, Rasanti, indung jeung anak maju babarengan euy. Saraswati jeung Rasanti geus teu bisa ngadalikeun deui diri. Maranehna memang hayang bisa ngarubuhkeun lawan anu sombong jeung terus-terusan ngahina. Saraswati jeung Rasanti ting jorelat laluncatan narajang kanu jadi lawan, sedengkeun Sancadawuk ngahaja ngajanteng nangtung nganti datangna panarajang lawan. Sabab manehna memang rek ngagunakeun ilmu muara braja sangkan bisa buru-buru anggesan lumakuna eta tarung. Wiguna anu ngabandungan kana eta kajadian bari nyumput henteu nembongkeun diri ngan jelas manehna bisa ningali kahebatan Sancadawuk waktu tadi nyinghareupan Saraswati. Malah ayeuna nyinghareupan dua lawan sekaligus. Sancadawuk memang hayang nembongkeun ajen pangartina sina kabandungan ku Wiguna nu matak harita ngagunakeun ilmu muara braja. Panarajang lawan henteu dianggap jadi ancaman, tapi bangun anu ngahaja di dagoan. Silih susul panarajang Saraswati jeung Rasanti kena kana anggota badan lawan. Tapi mueuh mata kaget pikeun Saraswati jeung Rasanti. Leungeun anu kena kana anggota badan lawan jadi nempel, lir upama anu kena kana leugeut.